Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa min dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu masihan urang kasehatan sareng kanikmatan dina dinten ieu. Sholawat sinareng salam mugi tetep ngocor ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sobat-sobatna, jeung urang sareng umatna. Amin. Ngadegna sim kuring di dieu bade ngabacakeun diantara anu judulna Budak Zaman Kiwari. Tah pami ayeuna urang ningal kaayaan budak zaman ayeuna loba pisan sugan teh kalemahan teh kalengitan kaayaan. Manehna sigana teh tos teu gaduh akhlak anu hade. Loba barudak zaman ayeuna manehna hirup siga sarto, sek bebas di kuburan, neangan tempat sepi keur mojok berduaan. Tah lamun urang sadar eta teh gara-gara naon? Bet akhlak budak zaman ayeuna morosot jika kitu. Ari pek teh lamun ditinjau loba pisan mangaruna teh mimiti TV lamun sok ditonton. Lingkungan anu sarua eduna jeung masalah globalisasi nu kurang difilter. Ayeuna mah barudak jauh tina agama. Lolobana tontonan jadi tuntunan manehna. Padahal mah kudu nyari heula mana nu hade keur urang jeung masyarakat, urang eta pake. Mana nu goreng jeung nu salah mah ulah dipake. Mung sakitu pidato anu kungsi kuring mipihatur. Hatur nuhun, papunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi